Margi channel Getih Sunda kumaha daramang dina siang ya. Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohani aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep singgeuring siang kalayana. Tang-tang landung pamurahmana cerita Sunda dina judul Mustika Reca Mas yang di bagian ke-45 di bagian ke-45 urang masih nyarioskeun harita wangkongan Mang Sami sareng putrana nyatana Nyi Suwarni kirang emut maksad deh kirang sugema kumargi papacangan Alden Riana dacan pernah kadinya di ngawitan dongkap kabumina Mang Sami harita tanuju di papatahan ku bapana Nyi Suwarni kumalajengna cerita bangulujeng ngadaungkeun we siang ieu tengah-tengah landung pang beberahmana. Ieu anaking ulah sok boga pikiran nu teu uni bisi matak goreng balukarna na kudu kumaha kasatiaan Den Riana ka hideep teh da ceuk pamikir bapa manusa kitu bela satiana ka urang jangjina tara aya dipungkir unggal bulan teu waleh datang utusanana bari rebo ku babawaan nu lain ngan ukur cukup tapi oge nyugemakeun ka salemur atuh eta perkara teu datang jenisna ulah dipake pikiran teuing sebab kujang apur geus sabaraha kali diterangkeun yen anjeunna teh nuju repot patali sareng kalungguhanana minangka calon demang dan janten ramana tereh pangsiun ku bapa geus kasawang bisa kumahaeun teuing repotna hiji calon demang. Tah kulantaran kitu hideep ulah boga pikiran nu teu puguh malah kudu sing bunga lantaran boga panutan anu lain handap-handap. Ieu mah putra demang nu tereh janten demang na teu bunga lamun kitu na teu reueus lamun boga salaki kamenak anu nyaah jeung bager ka urang na teu karasa ka nyaah na ka hideep. Cek Mang Sami bari papata panuna malong ka anakna nu keur ngahuleng bangun baluweng malah di papatahan kitu teh kalaka beuki bingung pok nempas. Bapak, ku abdi ge sanes henteu kahartos nanging abdi teh bet ngarasa salampang dabongan mani heubeul teu aya pisan sumping na ari janten menak repot pisan kitu tara aya waktos kanggo liren abdi mah ngaraos heran sarta cangcaya bilih aya sabab anu sajena. Ulah gitu Nyai nah halangan naon deui atuh da bapa ge ngamaklum ka Den Riana teh tangtu anjeunna repot ku padamelan ulah boga pikiran kitu da dina hiji mangsa mah tangtu anjeunna sumping bakal nepungan ka hideep ayeuna masing tenang we ulah rek mikiran nu teu puguh bisi mata geuring kana awak. Cuk Mang Sami tetep teu satuju lamun anakna mikiran kanu teu puguh jeung cangcaya ka Den Riana. Akhirnya Nyi Suwarni teh ngomong deui lain ngarti kana caritaan bapana ngan manehna ngarasa bosen da ku bapana ngan ukur dipeperingan kitu sedengkeun pikiranana geus teu bisa dibobodo deui da geus timbul pikiran goreng boga sangka anu teu puguh ka Den Riana. Kulantaran Nyi Suwarni cicing wae disangkana ku Mang Sami mah sadar sarta nurut kana amanatna atuh jep Mang Sami teh jempe henteu nyari tadi gawena ngajemprak sila bari ngalepus udud panuna melong kaluar nyawang pasawahan nu geus semedeng rampak lantaran danget harita teh geus usum hujan papelakan geus sarejo mata karasa nya akhirna Nyi Suwarni nangtung terus asup ka kamarna geblug ngebetkeun maneh kana kasur terus ngalamun kanu jauh nyawang kanu anggang nyipta-nyipta ancan kealaman loba kasieun jeung kahariwang. Akhirna ingat di kana kajadian geus kaliwat. Nyi Suwarni mani ngagebeg leuwas malah bet dumadakan marulingkak bulu punduk. Ai nabat jadi kieu ieu teh nahan naon sababna pikiran aing jadi kieu. Mun kitu carana mah aing teh katipu deui wae. Lantaran ku urang kampung ge geus teu dihargaan. Atuh komo mun kumenak urang kota digana disarwakeun jeung runtah ku pantal Yakub misi dijieun tumbal atuh komo lamun kumenak tidak ye
Ampun teuing aing mah sanggeuk ari kudu dijieun tumbal mah. Sabab aing teh goreng-goreng ge manusia. Boga harga diri jeung boga kahayang ka cita-cita. Pikiran Suwarni beki jauh ngalamuna ngaran cabang kan lain-lain. Malah mah boga sangkaan yen Den Riana teh lain repot ku Badamalan, tapi isin kagungan papacangan ka urang gunung nu bau lisung. Sarta ramana henteu satujueun kana maksud Den Riana. Atawa memang Den Riana nikah heula ka putra menak deui anu sababad, anu sarua wajana, anu sarua beusina, sarua harkat jeung darajat. Lamun Den Riana geus kagungan bojo ti kalangan menak deui, kakara rek nyokot manehna. Dijieun selir. Barang inget kana kecap selir, hatina malingan tabanas terus ngalakatai jiga teu aya daya. Kalayan ti karasa Cipanon Nyi Suwarni nyerucud mani juuh murubut maseuhan bantal. Ih, bayi teuing sanggeuk teuing jadi selir mah. Najan aing anak patani nu lara balangsa ke mung ari kudu jadi selir mah. Jeung tibatan dipake selir mah mending tetulus kawin ka Den Riana. Aing teh hayang di kitu-kitu ku lalaki nyage anak cacah ku dicakan. Keheulaanan ari kudu kitu mah. Duh ma, kudu kumaha atuh abdi teh. Meureun mah ge ningali ti kalanggengan ka kuring nu keur sedih. Cik ma tulungan kudu kumaha kuring teh. Kusi aku bisa ruakeun jeung hayam. Ari kumenak ti daya diantep wae jiga nu nya mika nyaah jeung mika cinta. Unggal bulan ngirim duit jeung rupa-rupa barang tapi jenisna teu aya datang. Nyeri mah teh kuring teh peurih. Disangkana kuring teh butuh pisan ku harta banda siga nu nya wae butuh pisan ku duit. Padahal keur kuring mah duit teh aya hartina, lamun anu dipikat cinta teh aya sumping. Mun kitu mah bohong meureun. Daling sem kagungan papacangan ka jalmi gunung nu balilu taya kanyaho, nu bodoh taya kabisa. Anu dusun teu bisa nanaon. Duh mah kudu kumaha atuh abdi teh. Ku urang kampung ge kuring teh dijieun tumal. Lamun kumenak ti dayeuh rek dijieun naon. Tegarasa berbut Cipanon Nyi Suwarni beki juuh hatena peulih asa digerihan ku sinis, boten ku hinis. Ya jantung asa didulut, bet de pepuguh jadi bingung sing sareblak hate. Henteu boga kapercayaan kana dirina sorangan, anu ngagulung dina hatena teh ngan kasedih jeung katunggaraan bae. Lamun Nyi Suwarni ingat ka indungna, kalaka bikina langsa hirupna boga panutan ka putra menak ge lain bunga. Lamun Nyi Suwarni inget ka indungna kalaka bikina langsa hirupna teh. Boga panutan ka putra menak lain bunga tapi kala nambahan tunggara sabab sarua bae jeung teu boga. Akhirna pikiran Nyi Suwarni beki nyasab anehna boga pikiran nu leuwih goreng. Manehna boga pikiran nu leuwih goreng. Kapangaruhan ku pikiran nu teu sadar jeung kabawa teuing ku nafsu. Nya aing teh geus kabobodo. Aing teh benang dipepende ku duit jeung barang pamere. Padahal mah duit sakitu teh ceuk menak mah taya hartina. Gede sate ceuk aing nu sangsara jeung tunggara. Da dina imah menak pamicen duit sakitu sarua jeung runtah. Teh lapisan aing teh katipu, da buktina aing teh ambon sorangan. Lalaki mah teu mikir-mikir kalangan tep ka aing nu keur ngadagoan. Ampun teuing. Nyi Suwarni beki sasar bae pikiranana lantaran geus teu kuat nahan kasabaran belang jeung peuting teu weleh emut kanu gandang urang kota nu teu weleh kapicangcam. Beki dilatih pikeun Nyi Suwarni kalakah matak nyeri kana ati. Nalangsa jeung tunggara kabina-bina asa diantep ku panutan geus kedal janji rek satia. Tapi kanyataanana 5 bulan taya sumping. Burang teu datang peuting teu sumping, rai poe teh henteu aya harapan kana bunga, da beuki lila beuki sedih ngelipika cinta taya datang.
eta Nyi Suwarni nyuubay dina bantal lamunan jeung sawangan jadi pabariut tepuguh. Kepercayaan kaden Riana geus ngurangan kaganggu ku pikiran sasar. Tapi akhirna Nyi Suwarni bulit pikiran. Rek nyokot hiji kaputusan anu teu meunang kanyahoan ku batur. Duh, agan pepujaning kalbu buah teh diri abdi. Kunaon ari gamparan bentek kersa sumping. Ka abdi teu ngalongokan, tega tekad sida teuing matak sedih kana ati. Agan, abdi masih yang wengi teu waleh emut ka gamparan. Salamina ngantosan gamparan sumping. Abdi teh ambon sorangan lengo deui. Nanging nu dilieukan teu aya. Gamparan keukeuh teu sumping. Nakamana atuh agan? Abdi teh sakapeung sok bingung ngangluh jalaran nu maos hiji istri nu laib. Sanes pitan jingeun agan. Kawas nu nyiluh ka langit, kawas nu hayang nganjang ka bulan. Gamparan mah putra ratu terah menak nu utama, nanging abdi mah anak cacah kuricakan. Anu teu pantes sasarangan sareng gamparan. Sanes bangban, sanes pacing, sanes campaka kuduna. Ku abdi ge kahartos agan teh ngaraos lingsem. Moal kersa sasarangan sareng abdi nu hina diri. Numawi teu kersa sumping. Nanging sok sanaos kitu ge adikannya sareng kadeudeug gamparan. Ku abdi teh katampi kateda pisan. Mungan jakal abdi teh jiga nyiluh ka langit. Moal ting laksana ngarendeng sareng putra menak. Duh, pileleyan agan pileleyan. Abdi moal wantun nampi kana kapalai gamparan. Abdi mah teu sanggem saupamikeun janten selir langkung sae patebi sareng gamparan. Mangga wae sing raos sasarengan sareng Mojang. Mojang putra menak anu sababan. Abdi mah rumaos laibnya diri. Nyi Suwarni pikiranna kalaka beuki sasar kuating sangkaan kanu lain-lain. Jadi tetep manehna boga sangkaan yen Den Riana teh lain teu bogoheun, tapi isin da anjeunna mah putra menak. Sajebana ti kitu, tangtu ramana Den Riana moal satujuun upama putrana kenging istri ti kampung mah. Atawa Den Riana teh tos kagungan bojo ka putra menak deui. Anu matak teh sumping. Dina sumping lagi ngan ukur tambah lumayan. Nyi Suwarni bakal dijieun salirna. Kitu nu kapikir ku Nyi Suwarni teh. Anu matak jadi pondok harapan boga sangkaan goreng ka Den Riana. Sanjabana ti kitu, Nyi Suwarni boga sangkaan lebih goreng. Yen Den Riana teh kalakuanana moal jauh jeung Yakub. Lantaran ku anak anu beunghar urang kampung geus di kitu-kitu komo ku putra menak ti kota. Jadi ieu tangtu bakal leuwih nyeri akibatna. Da buktina 5 bulan teh nu daya sumping kalah matak nambahan pusing sarta rungsing. Hate Nyi Suwarni kasih sabeurang jeung peuting. Barang geus mikir kitu Nyi Suwarni boga tekad anu goreng. Boga niat arek minggat bae moal cicing di imah da sieun dijieun salir. Sieun dinya nyaridi ku lalaki. Korejat Nyi Suwarni hudang terus nyusutan Cipanon ngan samemeh aya nu dipilampah ngahulang deui jiga nu mikir. Geus yakin ayeuna mah. Jeung tibatan kudu manggih ka nyeri nu sarua. Atawa nu leuwih nyeri batan ti heula. Aing teh leuwih hade init bae ninggalkeun imah. Mun nya teh mah Den Riana mika cinta jeung mika nyaah ka aing. Tangtu bakal neangan ka diri aing. Perkara bapa makeun bae da lalaki. Jeung geus kolot deui. Pilaku teu bisa ngajaga diri. Lamun aya milik mah tangtu bakal ngariung deui. Nganu jelas aing kudu init ninggalkeun lembur sukarena. Sabab 5 bulan teh lain waktu nu sakedeung. Tapi kat sida lilana 5 bulan diri aing disiksa ku rasa sono. Tapi nu dipika sonona jiga nu teu malire. Ka aing teh api lain ngan saukur ngutus Kang Apur. Duit jeung barang mah teu butuh, hayang sote ka jinisna. Pileleyan bapak mah. Pileleyan Kang Riana. Ayeuna abdi rek miang, rek dutulkeun indung suku.
lamun Kang Riana nyaan mika hayang ka diri kuring teangan wae ka mana tepina. Pileleyan bapak emak pileleyan Kang Riana ayeuna abi rek miang rek nuturkeun indung suku mun Kang Riana nyaan mah mika hayang ka diri kuring teangan wae ka mana nepina nganu yakin kuring teh teu hayang boga salaki ka anak menak sabab cenah naon ge geus kudu disiksa batin kudu nungguan nu teu puguh waktuna kasiksa ku rasa sono nu taya wates wangeunna. Komo meureun geus laksana jadi garwana moal burung sagala kaku da kuring mah urang gunung bau lisung mending keneh meunangkeun ka urang kampung deui ngan lamun Kang Riana nyaan mika cinta ka diri kuring hayu tuturkeun teangan kuring di kampung. Cegat ini Suwarni narowe sosorangan kituna bari neuteup kana bilik katempo di luar caang keneh ngan geus yakin rada burik sakedeuni tereh poek jiga nama atuh bungaheun Nyi Suwarni teh jungnang tung mani kesit harita keneh milihan pakaian urek dibawa dibuntel harita ku samping anu rada butut baju kabaya jeung sampingna teu mawa loba sabab bisi mata karidu ku barang anu teu puguh nu dibawa teh ngan saperluna bae ngan sanggeus beres sagarupana Nyi Suwarni ngahuleung lantaran inget kana amanat menjadi indungna baheula yen manehna teh kabagian barang warisan anu teu meunang dijual sarta teu meunang leungit hiji barang anu kacidahesena lantaran moal aya nu nyarwaan kana rupana. Hapunten emak abdi teh tos midamel hiji kalapatan abdi teu tiasa ngajalankeun amanat emak abdi teu tiasa nyalametkeun hiji barang warisan emak barang ku emak dipaparinkeun ka abdi ayeuna duka di mana ayana abdi ge teu terang ayeuna abdi bade mios nanging moal bari ngabantun eta barang da puguh abdi ge teu terang di mana ayana eta barang mugi-mugi we tiasa kapanak deui abdi bade usaha sakia tanaga kanggo milarina doakeun abdi mah. Bari nyusutan Cipanon Nyi Suwarni nyambat indungna anu geus lila maot leungeunna rada ngageter tapi niatna nu hayang indit mah henteu ngurangan. Naha naon barang warisan ti indungna teh anu nyaho ngan Nyi Suwarni wungkul. Najan mangsa mid ge teu nyahoeun kana barang warisan anakna. Da langsung harita ti indungna dipasrahkeun ka Nyi Suwarni basa manehna leutik keneh pisan. Ngan aya di nu nyaksian nyatana akina nu ayeuna ting di mana ayana. Da teu aya beja jeung teu aya raratanana. Nyi Suwarni geus rengse sasadiaanana. Malah baju ge geus disalin ku anu rada goreng sampingna teu wani make nu alus ngahaja make nu lalayu sekar. Nyi Suwarni diuk dina ranjang bari ngalamun nyawang kanu bakal kajadian jeung bakal kaalaman ku manehna. Ari di luar bekelila teh beuki poek malah magis kadenge surajang krik nu disada. Gaang reang patembalan selingkeun mangsa mid geus nutup-nutupkeun jandela malah magis nyeungeut damar sagala rupa. Atuh caang di tengah imah teh ngan di luar beuki poek bae Nyi Suwarni ngadadak ratu jajantungna. Nyai bisa rek dahar masang geus sadia. Ari bapa rek kata juga ye. Cek mangsa mid di tengah imah kolotrak kadenge muka pantohan. Teu nunggu jawaban ti anakna lagi yakin yen Nyi Suwarni aya di kamar. Sedengkeun Nyi Suwarni mani ngarenjag da keur ngalamun terus hatena sing sareblak. Di jantung beuki rongkah bae jigan tutung gulang. Jung harita Nyi Suwarni nangtung kataya pelimpang ngalawunan kaluar ti kamarna. Brek di tengah imah teh caang dina meja geus ngabarak kadaharan tapi Nyi Suwarni henteu ngarasa lapar.
Bapak geus init katajug balik nanti liwat Isa. Mending ayeuna we ini teh ngara bapak keur eueuh dari bebeja mah yakin moal diidinan paling ge dihalangan balik di papatahan. Pileleyan bapak kuring teh lain tega tapi teu kuat nungguan Kang Riana nu taya waktuna dabongan teu aya wae sumping. Cik Suwarni ngomong nalaunan terus asup di kamarna. Buntelan geus menang nyadiakeun teh terus disangkeh ari duit geus mawa sacukupna. Kalau yang Suwarni keluar di ti kamar terus minum heula saeutik geus kitu luak lieu kawas aya nu diteangan. Nya akhirna memuka panto hari pelaunan bereh kaayaan di luar remeng-remeng sora jangkrik jeung gaang leuwih tarik kadengena. Jerut Suwarni turun mani ati-ati pisan. Tungtung nama Leos indit mani rusuh da bisi aya nu nyahungeun. Panto ge teu kungsi ditulakan ngan ukur direkepkeun wungkul. Langit lenglang taya aling-aling, bentang baranang bari singkaricup matak baas. Kawas anu keur ngintip Suwarni nu harita geus tuturubul nyorang jalan satapak anu mudud ngajauhan imahna jiga nu sieun. Nya akhirna Suwarni jauh ninggalkeun imahna, ninggalkeun lemburna, leumpang tepugu nu dijugjug ngan ukur nuturkeun indung suku. Suwarni taya kasieun taya kahariwang. Hatena geus bulud rek incah bae ti lembur sukarena da sieun manggih ka nyeri anu jiga ti heula. Jadi hoream yang haripan putra menak nu mikahayang kana didina senggah bisi henteu kapake. Bisi jagana ditoker jiga karuntah lantaran ngarumasakeun awewe kampung nu bau lisung teu boga pangabisa jeung kurang kanyaho. Anu matak milih kabur jeung tibatan cicing di imah mah manehna teu sieun da geus tuman leuweungan moal senggah nyang haripan jalan rumpil jeung barala moal sieun lumampah dina kayan peuting atuh teu ngaliuk di ka tukang jong-jong bae leumpang maninggal gedig gancang pisan. Ayeuna urang kocapkeun Mang Samid basa mulang ti tajuk teh maninggal renjag manehna. Sabab di imah asa ti iseun katurug-turug pantona teu ditulakan beda ti sasarina. Kalacat enggah bangun rusuh terus mulu ka kamar Suwarni tetela teu ka sampah. Leos di ka dapur sarua di dinya ge teu aya malah mapoek da teu nyeungeut damar. Atuleng harita Mang Samid teh ngahuleng lantaran anakna teu aya di imah. Moalila neangan da imahna leutik. Lamun teh di kamar jeung di dapur lapur moal kapanggih deui. Tapi Mang Samid panasaran keneh. Gep kana damar taluseunna teh sina gede ngarah leuwih caang. Geus kitu terus ka dapur bari ngageroan ka anakna. Nyai, Nyai di mana Nyai teh? Nyi, Suwarni di mana? Ya bapak keur neangan ka mana ari hidup gelis? Ka mana Nyai? Ngomongna kitu bari tempat tempok ka unggal pojok di caangan ku damar. Tapi di dapur mah teu kapanggih, suka tengah imah deui, nguriling sakedeug suka kamar ni Suwarni tetep teu aya. Ka kolong ranjang di tempoan apik pisan, wadah pakaian diabrik tetela teu aya nu leungit, baju jeung samping katut pakaian sejena araya bae. Henteu aya nu coceng. Lantaran ni Suwarni teu mawa papakaian nu loba. Atuh beuki kageteun bae Mang Samid teh. Manehna teu ngarti kana maksud anakna, da biasana ge tara eueuh ti imah sok aya wae beurang jeung peuting. Ai, na ka mana anak-anak anti teh? Nyer-nyer pika melangeun wae aduh, nah ka cai atawa ka mana nya. Pira aku ka cai wae kieu da biasana ge tara ka mana-mana. Jeung sok bebeja deui. Bu, kumaha lamun geus kieu cik-cik urang tanyakeun ka Mang Otom. Mang Samid kacida bingungna harita gewa turun ti imah na ngajugjug ka imah Mang Otom. Di luar kene ge Mang Samid geus ngageroan tarik pisan. Mang Otom! Mang Otom aya anak kuring di dinya. Bisi kaanjangan ku anak kuring buru-buru sina balik. Saha Mang Samid? Kedengean teh leungit anak. Cenah ti imah Mang Otong endanya disusul ku nu ting torojol bijil bangun lusuh.
atuh manironghok dina panto ari Mang Samid nyarita deui. Lah nyaeta Mang anak kuring leungit na teu aya ka dieu. Nyi Suwarni wowoh teh Mang. Biotom breuwaseun. Heueuh Nyi Suwarni dan anak kuring mangan hiji-hijina atuh Bi. Na ka mana atuh Mang Samid? Matak nanyakeun ge teh nyaho. Teu beja heula initna. Aduh, nyar-nyar pika melangeun budak teh da ngadonos luas leos kitu. Jep tayan nyarita seleleang ngaharuleng Bang bingung. Keur kitu tatangga nu sajena ting terojol barijil malah ayan mawa damar sagala. Atuh caang di luar teh jalma jadi lecok ngaromong ceritanya nu akhirna budal kabeh tungtuna ngaliud di buruan bari marawa obor. Mang Samid diriung ku tatanggana malah akiliman jeung Pak RT ge araya. Aya naon ieu teh Jang Samid? Dedengean teh Nyi Suwarni leungit na ka mana atuh Jang? Sok aya we pikiran teh kumaha lamun bogana ngamak. Katempuhan urang teh meureun. Ceuk akiliman gugup. Leungit ki ini teh bebeja atawa anu maling atawa ting kumaha da teu nyaho ki nganu yakin mah eueuh di imah. Jawabna jiga nu bingung pisan seleleang ngahulang. Terus dideret. Jalma nu sakitu lobana teh seleleang ngarasa bingung akhirna Pak RT ngomong deui. Ayeuna mah tong loba ngalamun, yuk urang teangannya lah susul ka cai atawa ka mana we nu sagira pantes dipake ulin ku Nyi Suwarni. Sok nyadian obor nu hade, urang teangan ayeuna keneh. Hayu Pak RT. Buriak jalma-jalma bubar nu can boga obor ngadadak nyieun heula, nu geus mawa terus nareangan maningarit. Sawareh mangarasa penasaran hayang ngayakinkeun heula di imah Mang Samid. Tapi tetep teu kapanggih. Ka kolong imah ge pada neangan ngan teu aya laratanana. Atuh bring neangan kan jauh, sarerea teu aya nu cicingeun marantuan neangan Nyi Suwarni. Kayan beki peuting langit tetep lenglang taya aling-aling malah bentang ge kalakah beki barana. Singkaricup matak waas. Angin detik ngahiliwir matak tiris tapi nu neangan Nyi Suwarni mah taya eureuna. Terus bae ngalas ruka unga tempat. Cahaya obor mani ngagebur, hasupna mulek kaluhur disamberan kulalai jeung kalong nu singgaya bag di luhur. Tapi nu neangan teh teu aya nu manggih laratang. Nyi Suwarni teh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Atuh selelea bingung, malah nu pangbingung nama Mang Samid lantaran anakna geus indit ningalkeun lembur. Kumaha Jang RT? Aya laratanana eueuh si Nyai teh. Ceuk akiliman bari ngarelet ka RT nu kakara datang kalinya. Bari mawa obor sarta ngahegak bakat nu capek meureun. Wah, hanya kapisan ki teu aya pisan naratanana. Samalah teu aya tapak-tapakna acan. Kanu baruni mah geus disaksara kabeh, tapi tetep teu kapanggih. Malah mah batur can areurun tuh naleangan Nyi Suwarni. Bu, ameuh kumaha atuh Jang Samid? Kudu ka mana ieu neanganana ieu? Kudu kapanggih Nyi Suwarni teh? Bisi katanyaan ku Den Riana. Ceuk akiliman bari ngarelet ka Mang Samid. Jang Samid kudu ka mana ieu neanganana? Apaan kudu kapanggih Nyi Suwarni teh bisi katanyaan ku Den Riana. Ceuk akiliman bari ngarelet ka Mang Samid nangtung bari ngahulang. Tapi nu ditanya teu ngajawab, Mang Samid bingung kabina-bina. Lantaran teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipigawe. Malah akhirna mah selelea jadi ngahulang, seuneu obor ngagebur hurung hasupna ngalun kaluhur. Tapi dilama Mang Samid ngomong ka akiliman jeung ka Pak RT. Ki, kitu deui ka Pak RT. Ayeuna mah tos langkung tengah wengi teh. Nanging pun anak teh acan kapenak, mana kitu ge tos tebih. Aya nu nyanak. Atanapi memang kabur panginten.
tak kumargi gitu hayu bae urang wangsul sawios urang pilari bae dinten enjing. Ih, kumaha ari jang samit. Natenya gan jadi anak. Saha jaminan nu teu nyaah ka anak kimi. Aki. Komo dari mah anak anu gede milikna geus loba jasana ka kolot. Bila ku abdi teu nyaah. Tapi kumaha atuh lamun geus kieu apan ku urang geus diasru ka unggal tempat. Naing teu kapendak wae kedah kumaha deui ki. Ceuk Mang Samid bari neuteup tapi akiliman can kaburu ngajawab deui. Layan ku Pak RT anu nyarita tegasna keur. Ulah seueur saur. Leangan nyisuarni teh kawajiban salerea. Ayeuna mah hayu urang pilarian deui nepi ka isuk. Uring mah panasaran bisi nyisuarni meunang bahaya. Tu batul ge sing arapung keneh geuningan nyaangan anu bunyi. Obor meniru mang tuh ka unggal tempat. Kitu we ayeuna mah. Leos Pak RT indit ngomongna jiga nu embung ka papanjangan. Agi carolohok akiliman jeung Mang Samid teh. Ayeuna mah salelea ngidar deui neangan nyisuarni. Jalma-jalma can wakabarali malah kalakah beuki jauh wae ngadiderna teh. Atuh Mang Samid ge ngarasa era lamun teu milu neangan teh. Sebab menjadi bapana. Ngan samehna uteukna tadi ketuguh. Kala nambahan bingung kana hate. Tanaga ge ngarada kalalungitan. Awak asaliris taya tangan pangawasa. Antukna ngalungsar di hiji tempat temari reka batur anu ngider ka unggal madahab. Nyai anak bapana kunaon atuh hidup teh. Kalah luas leos juga nu pundung na pundung kunaon. Da ameka saha na dikumaha ku bapak teh. Bila kadari papatahan jeung dibere pepeli nah salah mun kolot mah patahan. Mun nyaho kitu mah kajun arek maksakeun bapak teh kadayeuh. Rek ngadeuheusan karamana den Riana ngarah puguh mikiranana. Najan bapak cacah kulicakan ge ari kana jalan bener mah moal sieun kumena. Tang tu bakal ngawani-wani maneh ngadeuheus ka anjeunna pikeun ngabelaan anak. Tapi aduh, nah atuh hidup teh kalakah indit ninggalkeun bapak. Naon kesalahan bapak teh? Na teu melang ka bapak nu geus kolot. Na teu melang ka bapak nu ngan sorangan. Asa kacida teuing ieu mah hidup teh tega kana diri. Teu karunya kana awak. Make jeung ngareos ninggalkeun imah ninggalkeun kolot jeung sakabeh anu mika nyaah ka hidup. Nah hidup teh indit atawa aya nu mawa. Ceuk Mang Samid ngomong sorangan. Panonna melong kanu jauh, tidinya katempo loba cahaya obor, tatanggana keur nareangan nyisuarni, tapi Mang Samid mah teu urna leuleus sirahna dieur atungan ukur bisa ngalungsar. Kacaturkeun isukna hayam jago geus reang kongkorongok fajar geus sibar belawetan sing arudat cahaya panon poe nu rek medal. Manuk mandilecek di sarada saware sing kalepar ngicis jangjang. Dina kayan kitu jalma-jalma nu tas neangan nyisuarni baralik deui. Mani parat sabeting jeput neangan ulingit teh. Tapi saurang ge teh nu manggihan ka nyisuarni. Salerea ngarasa kaget lantaran teh aya pisan naratanana nyisuarni kawas aya anu mawa. Bareng jeung meletekna srangenge balad akiliman geus ngarumpul deui di pakarangan Imah Mang Samid. Salerea ngarasa bingung nyisuna. Ari sabab harita teh nulungit teh teu puguh lacakna. Jadi salerea nganukur silih tambahan kabingung teu aya nu bisa mere harapan. Kumaha lamun geus kieu bae rote ieu teh. Nyisuarni teh geuning taya laratanana. Petimu tapak-tapakna acan ka saha nya menta tulung atuh. Ceuk akiliman bangun salempang alin sajena nganukur ngalieu. Ali Pak RT teu ngajawab kala colohok wae nutup kaburuan anu ledug tapak jalma. Ari hayam jagoreang kene kongkorongok patembalan jeung sora manuk tikukur harita sakapeung paselang jeung doma nu disarada. Adu kayan di Imah Mang Samid teh iseun bae. Padahal jelema mah loba malah lain lalaki wae nu aya di dinya teh najan awewe ge mani ngagimbung. Lantaran harayang nyaho kana nasibna nyisuarni. Nya sanggeus beurang jalma-jalma nuntutan baralik ngan saware mah diparentah ku Pak RT pikeun nyusul nu indit ka unggal jalan. Duaan ka kulon, duaan ka wetan, duaan ka karel. Ari ka kidul mah henteu da teu aya jalan anu berasna ka lembur.
Ari Mang Samid henteu pisan cacarita. Siga nu kabungbulengan ku anak gawe na ngajentul bae bari nangkep tuur. Manyun bari ngalamun. Ku Pak RT teu diganggu da ngarti kana kaayaan diri Mang Samid nu tangtung rasa sedih jeung hanjelu. Da puguh kalengitan Nyi Suwarni mah sarua jeung leungit jimat wae. Ku Akiliman jeung ku Pak RT teu dijauhan, ditungguan bae nepi ka beurang pisan bisi Mang Samid kasasar pikir. Jika geus kitu kuduna, kira-kira jam 11 leuwih geus kitu kuduna, kira-kira jam 11 leuwih kalembur Sukarena cing gurutuh dua kuda bangun rusuh. Horeng Kang Apur jeung Den Liana nu poe eta kebeneran bisa ngalongo ka Sukarena. Puguh bae Akiliman jeung Pak RT dewaskeun malah jalma-jalma nu araya di imah mah ting toronjol ka luar harita. Lantaran ngadenge sora kuda nu lumpat terus marulu ka imah Mang Samid. Teu lagi maninggali loba jalma sedengkeun Kang Apur jeung Den Liana geus tarurun tina kuda. Terus nyalampeukeun ka Akiliman nu keur colohok bari diuk dina golodog. Haturan Aki, kumaha sadayana daraman. Cek Den Liana bari mujungan gap ku Akiliman di tampanan bangun leuwas pok nyarita. Semuan wilujeng sumpih ngaden mangga alingi. Nuhun ki Den Liana terus unggah ka sambak teh loba anu colohok lantaran nu araya di dinya ngarasa hanjelu. Ari sabab Nyi Suwarni geus eueuh sararea milu bagegal hatena. Gek Den Liana cari malah Kang Apur ge geus diuk kalayan tenang. Sedengkeun Mang Samid bakat ku hanjelu mani nyuuh kana sampean Den Liana pok nyarita pegat-pegat. Aduh Aden, hormateun Mang. Hapunten nu kasuhun Den. Jalanan si Mang teh teu tiasa ngajalankeun amanat. Mang rumaos tos talobe teu tiasa nalinggakeun pun anak. Hapunten Aden, hapunten. Mang Samid dembi ka curik bakat ku handeu. Nyeguk juga awewe di curikna. Nya puguh wae Mang Apur colohok Den Liana ge ngahuleng da puguh teu ngarti. Apa? Ulah kieu. Nah aya naon ieu teh? Bangalangi deui sing laos-laos. Ulah kitu kirang sae. Den Liana bangun gugup sarta buru-buru nyengkatkeun Mang Samid anu keur nyuuh bari ceurik jiga awewe. Lantaran kacida handeueurna ku kajadian peuting tadi, dalam Nyi Suwarni teleungit mah jigana selelea bakal suka bunga galung bira. Ari Mang Samid harita can waka cengkat ceurikna kalabekitan. Kawas anu kanyerian bae. Atuh bikir wasun bae Den Liana teh terus ngareret harita ka Kang Apur. Jiga nu hayang dipangjawabkeun nu direret Surti. Ke, sabar Aden. Ulang teruskeun heula ka nu sanes. Nah aya naon nu salalesna ieu teh? Naon margina bet anu sumping disadiakeun ku nangis. Asa luas akang ge ieu teh. Kang Apur ngareret ka Akiliman nu direret bangun sungkan kawas nu hoream ditanya. Dan sieun ngajawab lain sieun kuna naon. Ngan teh gangdalkeunana da puguh kudu ngabejakeun anu pikasedihkeun. Sararea ge geus bisa naguh Den Liana jeung Kang Apur teh kudu hanjelu nu kacida gedena. Pong Kang Apur nanya hati-hati pisan. Aki, abdi teh kaget ya teh kaliwat langkung. Margi barang abdi dongkap ka dieu disayagikeun ku nu nangis. Da aya naon nu sarelesai teh ki? Cobi abdi wartosan margi panasaran, bilih di dieu aya nu teu beres. Akiliman ngan ukur nerian ciduh kawas nu sunggah ditanya kitu ku Kang Apur. Da nyaan horeamna teh kawas nu ditanya ku jaksa bae. Ari nu jadi sababna embu ngajaheutkeun kana manah Den Liana.
ulah ngaraos asa-asa ki da gua abdi ge moal dina naon malima abdi bakal ngaraos hanjelu upami henteu diwartosan. Cek Den Riana nyarita socana malong ka Aki Lima nu keur bingung. Jang sami ulah kamalinaan teuing kasep keun wae da geus kitu kanyataanna tarima bae ieu kanyataan teh minangka hiji ujian. Buru-buru geura cengkat kasep Aki mah teu berat nyaritakeunana. Baik-baik ku ujang caritakeun sagala rupana. Teu kudu asa-asa sing sabare jang sami. Da geus kaharti ku Aki sarta karasa pisaan ku Aki teh hawatos ka ade nu nama sumping balai uninga kana kajantenan di dieu. Aki mah teu wani nyaritakeunana. Aki Liman kala mapatahan ka Mang Samid atuh beuki reuaseun Den Riana jeung Kang Apur teh. Lantaran caritaan Aki Liman teh geus yakin pikariwaseun. Ngan bae matak hanja kalbet henteu buru-buru nyarita. Aki Liman ge nu ditanya teh kala ka mapatahan batur. Atuh luas Mang Samid ge. Gewat manehna cengkat bari nyisutan Cipanon. Hatina diteger-tegerkeun ngalah bisa nyarita kalayan tatag. Sedengkeun Den Riana jeung Kang Apur cara lohok beuki panasaran bae. Den, hapunten kasuhun, sarebong mugi teh janten bendu. Salaksa mugi teh janten duka. Pun Mang teh nu bangos lepat. Teu tiasa ngajalankeun amanah ti Aden. Danging sanes teu dijalankeun Den. Mun teu kiat ngahalangan sarta teu wantun numpang kana takdir nu tumiba kadaripun Mang. Ayeuna mah mangawai Mang teh nyangakeun beung teg-tegeun dikorog-korogkeun suku genten belokeun. Hukum gantung buang tinggi ge bobot pangayon timbang taraju aya di Aden. Mangga nyangakeun moal ting dipungpang ku pun Mang. Sagarupina bari ditampi ku kaikhlasan jalaran pun Mang rumaos lepat. Ugu wae Den Riana teh mani kerung lantaran teu ngarti kana maksud jaritaan Mang Samid. Duy kaki itu eta nyarios. Nah naon atuh nu janten margina Mang? Naon anu ngajantenkeun dantaranana? Abdi mah ruas sarta teu ngartos kana maksud bapa teh. Mangga terangkeun deui salerasna. Da moal dina naon ku abdi ge. Naon rupi anu tos kajantenan bari ditampi kalayan ikhlas ku abdi. Saur Den Riana bari nitep. Tapi najan kitu ge manehna mah geus lalenyapan bisi aya nu kurang hade da geus beda karasana sarta geus beda di dina caritaanana. Mang Samid saparakan sabangun anu keur nalangsa. Malah geus moal salah ditangtu bakal aya nu matak sedih. Kitu ceuk pikiran Den Riana nu matak hatena rada tagiwur. Ieu anu salerasna mah hade. Derek-dek Mang Samid nyaritakeun kaayaan harita. Dibejakeun ti miti kadeungitan Miswarni kabeh ditetek nepi ka danget harita. Atuh bugu Den Riana mani ngahuleng. Ya kitu di Kang Apur sarua ngahulengna lantaran teu nyana bet aya kajadian kitu. Sedengkeun Aki Liman jeung baturna ngareluk tungkul milu sedih. Selera bisa ngarasakeun kana naon-naon anu karasa ku Den Riana. Dah kitu nu salerasna mah Den. Dumawi pun Mang teh hanjelu kaliwat langkung. Jalaran teu tiasa ngajaga sareng ngariksa ka punana. Mang teh teu tiasa ngajalankeun amanah ti Aden. Da buktosna pun anak leungit kalayan teu kanyahoan ka mana losna. Kitu ceuk Mang Samid bungkas saritaanana. Terus ngunuk tungkul bari ngumbal Cipanon. Sedengkeun Den Riana mah can wakanembalan ngahulang bae bakat hanjelu. Manahna bagegel asa ngabagal ngaganjel dina hulu angen. Anu dipikasono beurang jeung peuting teh harita mah bet teu aya. Unggal bulan teu oleh kapicangcam jadi buah hate beurang peuting tara jauh jeung atina da puguh masket bae henteu beunang dililipun. Tapi ayeuna anu rek ditepunganana kalakah leungit. Puguh bae geus hese nyaritakeunana.
kumaha handeun Aden Liana dina dangat harita. Atuh nu area di dinya ge teu warani ngomong jarang pe bae milu sungkawa ka Aden Liana. Komo Kang Apur mah maninga haruk bingung milu handeun. Lantaran unggal bulan ngalongokan balingan terang. Tapi barang dilongok ku Den Liana bete aya di imahna. Kang Apur bati handeul bae teu bisa pisan nanaon. Bapak, ayeuna mah sawios ulah janten emutan teuing. Sagala rupina ku abdi kahartos pisan. Atuh jasa-jasa para bapak sadayana ku abdi katampi kalayan kabingahan. Margi terus terang abdi ge ti Kang Apur yen para bapak sadayana terus ngajagi kana kasalamatan Nyi Suwarni siang kalayan muni. Eta sadaya katambi pisan ku abdi. Atuh ayeuna Nyi Suwarni henteu kasampa ku abdi asa wios. Ulah janten teuing emutan mana kitu ge tos milik abdi kedah kieu. Ku abdi bade ditampi kalayan hate nu ikhlas tur sabar. Abdi moal ngalepatkeun ka para bapak sadaya. Kitu saur Den Liana. Sanggeus sadalila ngahuleungna. Atuh nu ngariung teh kala kabeukihan deul. Lantaran asa kasindiran ku caritaan Den Liana. Aden anu usi ilma aki sanaos Aden nyarios kitu ge tetep we aki teh ngaraos dosa. Margi teu tiasa ngajalankeun amanat sakumaha mistina. Nguping kasauran Aden kitu teh mali sing jeletit kana hati, sing saredet kana hati, sing jaradud kana jantung. Aduh Aden, aki teh hanjelu kabina-bina lain maksad isi nu taya wates wangeuna. Mugi we salira Aden ulah kirang-kirangnya ngahapunten ka aki kalih rerencangan. Aki liman ngalengis bakat ku era. Manila rumasa salah nanti bisa naingakeun Nyi Suwarni nu akhirna leungit pisan. Aki kitu deui kasadayana ulah kagungan emutan kitu. Margi ari kasatiaan para bapak sadayana mah nya. Ku abdi teh tos katambi pisan. Moal aya basa teh sugema. Moal ngalepatkeun ka aki kalih ka para bapak sadaya. Tah. Tina perkawis ieu mah sawios wae. Ku abdi ditampi kalayan sabar moal nyuhungkeun tanggal waler ka para bapak. Margi teh aya kalepatanana. Ieu mah sadayana tos janten milik abdi. Tak kumargi kitu boh pasamid, boh aki sareng sadaya kanca-kancana henteu kedah alit mana. Da abdi mah moal nanaon. Nanging telepat ari ku ayana kajantenan kieu mah. Abdi teh handeul pisan. Margi tos dipika ingat di anggalna, tos dibawaas siang wengi yen dinten ieu teh bakal patepang sareng Nyi Suwarni. Nanging ari kanyataanana anjeunna teu aya di bumi. Kantenan ari hanjeluna mah tapi moal ngalepatkeun ka sadayana da ieu mah parantos janten milik abdi. Keun urang tarekahan manawi aya raratanana mugi-mugi bae sing kenging deui, sing enggal kapendak deui. Perkawis pasamid sagarupina abdi nu tanggal waler. Margi ku ayana Nyi Suwarni leungit teh kenging disebatkeun gara-gara abdi. Atuh upami pasamid kenging katunggaraan atanapi karugelan teh abdi anu bakal tanggal waler. Marih mah ayeuna bae nedadi saksi sadayana. Unggal sasi Kang Apur bari tetep nepangan ka dieu. Ngindun pangabutuh sadi dinten kang pasamid asal bapak ulah alit mana. Ulah pondok harapan sing percanten wae kana kakawasaan Allah. Mugi-mugi Suwarni sing enggal kapendak deui. Tak kitu we ayeuna mah mugi kusadayana kahartos. Saur Den Liana harita tatag pisan bubuhan teureum menak najan manah nuju gudawang ge tetep bae dina nyarios mah ngandung komara.
Jadi henteu aya tanda-tanda pondok harapan. Samalah mah kalaka ngahudangkeun di semangat ka salarea. Mang Sambit ge mani ngahuleng lantaran eleh teger ku putramena. Bet era sorangan da manehna mah jiga nu aral jeung beak harapan. Pok harita nyarita tenang. Nuhun teuing Aden. Mun mang teh mani asa ditumbu umur nguping ka sauran kitu teh sami bae sareng nampi pituah ti sesepuh. Margi sakawitna mah pun mang teh tos pondok harapan kahiji isin ku Aden atuh kaduana hanjelu kupun anak anu tos teu aya di rorompok. Nanging kabingah pun emang anu ayeuna sanes bingah pedah bali dikintunan pangabutuh unggal sasih kujang apur. Sanes pedah bali nampi sagala rupi di salida Aden. Nanging mama bingah pedah Aden kersa nampi kalayan kasobaran kana naon-naon anu nuju ka jantenan ayeuna. Margi pami diemut salangkung mah Aden teh kedah bendu. Kena mundu tanggung jawab di sadayana nu aya di dieu. Terutami mati pun mang pisan. Nanging tebih tina sangkaan. Geuningan gamparan mah sakitu solehna. Sakitu sabarna sarta wantu nampi kanyataan anu sakieu peuheurna. Mugi-mugi we segala rupi tindak tanduk gamparan teh sing janten contoh kanggo urang dieu. Tah itu anu dimaksud kupun Mang Aden sakali dihatur nuhun ari katampi mawa Pak eta pisan anu diharapkeun ku abdi da teu aya di nu kedah dilakukeun ari tos kieu kajabi disabar sareng tawakal ditambih deui ku ikhtiar teu margi kitu ayeuna mah para bapak sadayana untuk kedah aritnana ieu sadayana ku abdi ditampi kalayan bade didamel hiji pangalaman kanggo nambihan luang. Nanging abdi bade amanat ka para bapak sadaya mangga urang sami-sami ngadua kanu Maha Kawasa supados Nyi Suwarni tiasa rieung mungpulung deui sareng para bapak sadaya. Kitu deui sareng abdi kali Kang Apur. Nya sajabina ti kitu mugi bae sadayana kersa ngabantu kanggo maluluh deui Nyi Suwarni. Naha ka mana anjeunna teh? Naha aya nu nyandak atanapi angkat nyalira. Hal ieu teh jantan pertanyaan kanggo abdi mah. Dah kitu Bapak. Saur Den Riana bari neuteup ka Mang Samil terus harita ngarelet ka Kiliman jeung kanca-kancana sarea unggeuh tanda satuju tapi teu aya nu nyarita. Tayuna kieu Pak abdi sareng Kang Apul ngajak dongkap ka dieu nu maksudna teh aya sanes bali ngalongok Nyi Suwarni sareng ramana. Kitu deui kasadayana urang sukarena. Dangi hanjaka niat abdi teh henteu diparengkeun ku nu kawasa da buktosna Nyi Suwarni kalah teu aya di bumi. Da kumargi kitu ieu barang nu dibantun ku abdi mangawe tampi ku bapada sami bae kaum ngawakilan Tuang Putra atuh salajeng nama abdi teh moal tiasa salami di dieu. Ayeuna ge bade wangsul deui. Den Riana jika nu teu betah cicing di dinya da buktina geus amitan deui padahal can lila sumpina teh. Nya puguh bae salarea mani curing hak asa hanjelu ngan sakedeung rieung mumpulung jeung menak bageul akiliman jeung baturna teu bisa ngahormat ka Den Riana. Naha mani enggal-enggalan teuing Aden. Aki mas ono kene sarta aki teh tetiasa ngehormat kagamparan. Hapunten we atuh Aden, obami tiasa mah
ulah engal-engalan teuing. Apa neme jol ieu teh. Sekaki liman bangun hanjelu. Panonna harita neuteup ka Denliana anu keur unggut-unggutan. Anjeunna ge ngartos kana maksud caritaan Aki Liman. Nuhun Aki, katembi pisan ku abdi teh nanging hanjakal. Abdi teh teu tiasa nyumponan ka palai Aki, margi abdi teh panasaran hoyong gerak milarian Nyi Suwarni. Abdi ge moal cicingeun badi usaha sakuat tenaga kanggo milarian Nyi Suwarni. Tak margi kitu hapunten wae nu kasuhun abdi moal tiasa nyumponan ka palai Aki sareng sadayana. Kahartos pisana Den. Nuhun atuh pami kitu mah. Tembal Aki Liman bangun handeueuh terus ngeluk tungkul bali ngadua ka Nu Maha Kawasa. Sangkan Nyi Suwarni bisa kapanggih deui. Sakitu we atuh kasadayana abdi teh sanes kirang hormat sarta sanes teu sono kasadayana. Nanging waktosna kirang laluasa. Ayeuna mah urang paturai we heula bidujeng kantun sarta mugi-mugi sing tiasa patepang deui sareng abdi. Denliana munjungan ka Mang Samid gap ku Mang Samid di tampanan gurubut si panon marulagan teu katahan. Hapunten Aden, mugi sing sabar sareng tawakal. Ulah bendu sareng ulah halit mana. Mangiring ngaduakeun supados punana tiasa engal kapendak. Malih mah pun Bang oge moal cicingeun bade milarian sing dugikeun ka kapendakna mangga wilujeng angkat Aden. Nuhun Bapak, abdi bingah didoakeun ku Bapak teh. Denliana terus menjungan ka Salelea dipapai hiji-hiji bangun sono pisan. Paroman semua alun lantaran manahna nuju Sungkawa. Sanggeus Salelea sesalaman terus disusul ku Kang Apur. Kabeh ngarasa kagagas nempo Kang Apur anu paromana alun deui. Da biasana malamun datang gesok berag pikaresepkeun. Teu lagi Salelea geus rengse sesalaman. Jerut Denliana jeung Kang Apur turun kaburuan, malah Salelea budal ti imah ngajajabkeun anu rek ngulang. Salelea ngarasa lowang rek ditinggalkeun ku Denliana teh. Ngan teu aya anu wani ngahalangan da puguh geus kitu kanyataanna. Denliana jeung Kang Apur tarumpa kuda terus gugupai berotak kudana dilumpatkeun malah Kang Apur ge henteu ngarelet deui kanu ngajajar balik gugupai. Kang Apur hatena asa dipepejet lantaran handeueul ku Nyi Suwarni anu geus leungit. Malih nama kawas anu embung ngomong nu biasana sok nyorocok teh beuki ngomong alita mah ngadadak kembah. Tumpak kuda teh jiga ponggawa pangawaraja lamun teu ditanya mah tarang ngomong. Nun poe beuki luhur malam magis liwat tengah poe. Panasna mani morelet. Langit lenglang taya aling-aling. Dina yan kitu dina kayan kitu dua kuda ting berotak lalumpatan bang lusuh geus ngaliwatan walungan Cipicung sarta geus aya di jalan rada-rata. Sarta bungkal pengkol juga melitan pasir. Denliana jeung Kang Apur saja jalan tayan nyarita. Jarong Jon bae ngalumpatkeun kudana kawas nu hayang tereh nepi ka daya Sumedang nu saterusna rek maluluh Nyi Suwarni anu leungit teh. Ari di Sukalena harita teh masih kene ngalaliung. Mang Samid jeung baladna can bubar masih kene panasaran ku Nyi Suwarni anu leungit. Malah Aki Liman jeung Pak RTG aya di dinya rek ngabademikeun kumaha carana neangan Nyi Suwarni. Harita Mang Samid jeung baladna ngariung lain di jero imah tapi di pakarangan bae da ieuh ku tangkal jambu bawah. Jang RT
itu deui ka sarerea leungitna Nyi Suwarni teh lain tanggung jawab Mang Samid bae ieu teh tapi geus jadi kewajiban urang sarerea pikeun maluruhna Nyi Suwarni kudu beunang kudu kasusul kudu bisa dihaturkeun deui ka Den Riana tah ayeuna rek kumaha dilampaheun urang narek cukup ku ngaliung bae atawa kumaha ieu ceuk Akiliman ngamimitian muka carita ngajak badami ka sarerea Mang Samid mah ngeluk tungkul semu bingung hatena ngarakacak asa disasaak bingung pacampur jeung sedih ari nu sejenna macan aya nu ngajawab kalaka ngaharuleung kawas mikir malah Pak RT ge manikarung sulit punten kulit tarangna katarang adiut tapi lila mah pok aya nu ngomong hiji laki anu awak ngaseseg teu kudu loba pikir ayeuna mah urang tareanganna kanu jauh batur nu tadi geus arinit isuk-isuk urang susul deui sarta bantuan maluruhna saware ka daerah di luhur saware ka daerah kadu halut jeung ka kalerna saware ka daerah Cipeuneuy Cimarga jeung Margawati atawa ka kontrak Cisoka sekalian kabeh kudu disusud ngaraka panggih lacakna da loba ieu balad mah naon salahna uleung saleleha di tangah uleung mikiran eta usul ari Akiliman makarung jika nu dari pisan nya akhirna ngarelet ka Pak RT pok nyarita tah kumaha lamun kieu jang RT mangkaning laki mamual bisa milu ini lantaran sarerea ge pada nyaho kayan aki mah batan sakieu lain teh hayang ngilu indit ngantana gae moal mahi ki aki mah carik-carik we di dieu rencangan Mang Samid di bumina nu indit mah kudu nu jag-jag jeung anu ngarola wae jeung anu sanggup leumpang jauh nu lilana 2 poe 2 peuting sebab ulah kamarinaan mun geus puguh teu aya ratanana geuwat baralik deui laporan aki ka aki jeung ka Mang Samid tah kitu we euna mah perkara jalmana makeun ku kuring rek diatur da bakal mambarugak keneh meureun duit pamasihan ti Den Riana bulan tukang ge aya keneh meureun aya Pak RT ceuk ngariung mani reang tah kitu geuning syukur pisan ari salelea barugak maneh duit mah tapi kumaha lamun geus kieu teh na satuju lamun kitu Pak RT nanya deui ka salelea atuh geuwat dijarawab mani giat satuju cenah nuhun yo atuh ayeuna mah urang ngabagi jalma ngalah buru-buru bisa indit ngajugjug ka unggal madhab ceuk Pak RT ngajak badami deui pikeun nangtukeun saha-sahana anu kudu indit jeung ka mana tujuanana sok atuh geura atur yang RT aki mama boga kahayang rek nurut we mana kaputusan Pak RT jeung batur-batur ceuk Akiliman bari ngarelet ka sarerea atuh geus kitu mah tuluy wae Pak RT ngabagi tugasna kabeneran jalma teh kabeh sadar jeung baroga tanggung jawab diatur teh teu ngalawan atawa rewel tapi ditarima kalayan beres wes atuna sakur anu geus menang tugas mah tinggal leos indit rek ngajalankeun tugasna nya akhirna nu tinggal ngan kariduaan Mang Samid jeung Akiliman sabab Pak RT oge milu indit manehna kabagian nyusul ka daerah Dayeuhur terus ka Batugara jeung daerah Cipancar harita teh beuki beurang bae kaya nembur sukarena rada tiiseun lantaran jalmana loba nu indit tapi najan kitu ge Akiliman jeung Mang Samid teu gadideung cari cing keneh di pakarangan kawas nu embung incah
tapi akhirnya mapok Mang Samid nyarita lalaunan. Ki, kurang diimah diuk na ngarah ieu. Wayah nawe ulama kamuli hakim. Lantaran kuring teh keum daya batur ngomong jung Mang Samid langtung sarta unggah ka imahna bangun lungset. Atu akiliman gitu talangke terus bae milu unggah ka imah. Duanana harita teh ngajalin penaksila jiga anu salse pisan padahal pikiranana mah keur kawul pisan mikiran Niswarni anu leungit teh. Kumaha maksud yang Samid atuh ayeuna? Aki masa butak ieu pamikir teu bisa mikirah. Lantaran haban wae di pikiran ge kalakah liur geuning sirah teh. Naon teh Aki? Cek Mang Samid jigan nalowang. Neangan Niswarni. Dari kumaha lamun geus aya kajadian kieu. Rek naon nu dipilampah ku Jang teh Samid, Jang Samid? Narek nganalkeun batur wae atawa kumaha? Jadi Aki teh hayang nyaho pamikiran Jang Samid susuganane aya di hiji saha anu kawilang halus. Kieu Aki ayeuna mah waktu setempat kapan bebina urang pungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian ke-48. Nuhun kepada Sunan Rijeng Baturai insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian anu ka-48 enjing siang tabu dua urang lajeng kendeng. Hatur nuhun kepada Sunan Rijeng Baturai.